Kancadang sadayana geus puguh ti lemur-lemur anu aya di wewengkon Gunung Guntur mah. Kitu deui ti padepokan-padepokan ti daerah Gunung Putri. Saperti lembur-lembur Parijah, Pangkalan, Cipariuk jeung Pojok. Teu sirikna ngabrul. Maranehana ngalit, ngeungkeuy ngabanalit. Naranjak ka padepokan Gunung Guntur. Kabeh-kabeh samiuk satujuan. Pada-pada ngabogaan maksud hayang bisa kalaksanakeun metik kembang malati ti padepokan. Malah kisah caoge pipilueun datang. Ngan bae manehna mah beda deui maksudna. Datangna ka padepokan teh samata-mata rek nepungan winara. Ku kituna kaharti kayan padepokan teh jadi